Duh, pepelakan aing geus koneng kieu ya euy. Gua PDG ya, panen ya. Mantap ya euy, bisa nganjang ya kasih tati ya. Menang aya dua truk mah ya, aduh. Heueuh nya euy. Si Amar korek nganter kasih tati kamari teh. Ongkoh oke wae aing mah. Ku aing telepon geura budak teh lah. Nganter nganjang teh kasih tati teh. Sieun sorangan mah. Oke wae lah. Oh siap. Teleponnya. Benot. Naon ya? Halo. Naon, Dot? Sia di mana, Mar? Adi ngomong rek nganter aing wae kasih tati. Oh. Maaf, Dot. Aing kamari kasarean. Lamun isukan kumaha? Isukan ya. Awas ya lamun teu keneh wae ku aing. Lu gue lu. Heeh, siap. Heueuh atuh. Ku aing ditungguan. Ulah henteu ya. Yang geus satunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den, saya di mah tuh. Si Obri. Ambrek teh nya. Sampai fotonya ya. Dan keluar sih di imah mah, mun teu keluar burut sia. Goblok teh tah. Si Obri ngomong, "Naon nya, padue?" Keluar oge sia, mun harese teu bilang ngaprokan artis wae nya teh. Parosing lah, Bro lah. Kenapa si Amari si Benot ke seberang lagu dah. Tah kunaon emang Den? Kadah budak geus paro ka bogoh lain. Bro. Pan sia aya batur cing aing. Sanasib can boga saya tetangga. Nya. Jadi pan sarua can boga gebetan. Sarua jeung aing. Power ah. Ning terus ka awewe sieun aing. Padu we ngomong teh. Aing si Obri ini manfaatin ah. Naon sia Den cengah-cengir wae, kepet ya. Bro, nyata ka aing. Oh nyanya atuh, berapa tuh kasobat. Nah, sebenarnya aing da itu mantuan aing. Mantuan naon Den? Tadi tah mantuan ngarit ngan para domba. Aing, Bro, aya misi jeung sia. Misi naon Den? Aya di misi maring cangcut di sia mah. Aing, Bro. Da itu maneh pura-pura jadi penjahat. Enggak tahu si Amar. Akhirnya datang jadi pahlawan. Terus Kesia lungan budak awe eta. Terus kayak saya di alam ka awe eta tuh. Jadi pahlawan dia mah cari TV. Nah, saya Bro, cerdas, Bro. Emang saya sahabat aing pisan. Bung ke aing ke warga deh. Wah, Bro, ninggalna di tempat sepi. Bantuan please. Lamun lain ka baturan mah hoream teuing da. Terus enak kumaha carana? Siapa pakai tergos, cegat, paksa stasiuneun. Paksa perkosa maksud sia. Ulah tuh goblok. Usia ancam. Penta naon we ka aing datang kadinya. Terus kayak nggeluting sia meureun. Nah, gitu. Terus kayak aing aneh meureun. Tah gitu. Pas gitu. Bung Tah, sia mah adanya. Aing ngomong nyaah ka aing. atuh lah. Iraha brak cina. Kayak beberangan, sok liwat tuh jalan beradi tuh. Saya siapnya. Oke siap Den. Enak mah ngopi heula we. Tangari. Siap, bisa diatur. Ngerasa ngimpi euy karep boga deui duit. Mainan nya. Mah hareup pesan we sorangan kunaon nya? Mak, ngomong sorangan wae. Ya naon? Lah gandeng ti, maneh di hudang. Emang lamun hudang kunaon, Mak? Maneh hayang shopping teu? Hayang baju anyar teu? Ya hayang atuh, Mak. Mana minta duit teh?
tong gandeng teuing. Ayo urang dangdan, urang ka pasar. Asik, tapi hutang ke warung dibayar can mak, mending geus gede oge. Ah gampang hutang ke warung mah, eta mah nomor 7. Ayeuna urang shopping ti. Emak jeung si Tati keur ngarencanakeun belanja gede-gedean ya. Ya bapak ngambek moal mak. Gampang bapak siama, eta mah urusan emak, dibere macul ge jempe bapak siama. Kok atuh ah sabodong mah. Nak, aya ada adang tuh. Api-api we ti, ulah ngomong masalah belanja. Mak, Ti. Karena tadi kecewas-kecewas wae duaan. Ah, henteu dang. Mak, minta duit atuh. Yang beli kuota ya. Ya, Duh. Mau 5.000 kurang atuh, Mak. Buset. eueuh deui dang. Nah, nyaan eueuh deui, Mak. Geun Pak. Pak. Ulah gandeng dadang, bapak mani bisi hudang. Nah, tambahan deui atuh. Eta budak. Ya tuh. Nah. Wah, mun ieu kan aman sarere ya. Mungkin tadi. Man lah gerang mangkat, mama jeung si Tati rek ka pasar. Asik mah. Haha. Kuota full. Wait. Ayo aneng geus si hudang wanting bapak manehna. Si Amar teh tong tulus sampai teh mama tos meunang ayeuna mah nya mah kampung ge sarua hilaf bade naruskeun ka Amar teh nyantos wios ayeuna mah tos kenging dah kenging di mana mah di Neng Tati teh ya Neng apal kan meureun Nih di Teh Tati putrina bumi nah sanes nu kapungkur mesen kicimpring ka mama. tah eta Neng da mama ge karek kenal kamari sareng bumina teh ka dieu nawarkeun sampe ka mama. Eta geuning milarian wae teh aya oge nu nawaran sampe. Ngomong-ngomong Neng kumaha hubungan jeung Jang Amar teh masih kene? Masih mah, tapi tos diluhungi HP-na di telepon teh tara aktif wae ayeuna mah. Boga ka Bogor deui meureun Jang Amarna. Ah, teu mungkin dah. Amar mah katinggal lagi jalmi tipe setia, saka inget sarong mah. Satia ari dihareupeun mah buka di tukang geunang. Terang atuh mah. Ah, sarong mah pasrah we. Tah eta teh ulah kitu, pasrah wae giliran si Amar jeung awe sejen mah lewe. Terus sarong kedah kumaha atuh mah? Tah Neng, ayeuna mah geura siap-siap, taroskeun sampe ka Neng Tati nya. Ah, mamah nyarios we bade miwarang mah. Ngabahas Amar jol-jol ka sampe. Heuh Neng, sampe teh can datang keneh wae, masalahna bade dianggo. Nyantos atuh mah sarong bade siap-siap heula. Ajudan aing ti kamari teka tembong. Apa di tempat biasa teh nya? Saperkeun lah. Jeung saha Neng ka Neng Tatina? Nyalira we mah. Rek nyalira wae emang Neng. Ludeng kitu maneh Neng. Ludeng atuh mah. Pira aku tibang ka bumina Teh Tati. Tuh atuh Neng, ari Neng bade angkat mah. Nya tuh mah sarong bade angkat ayeuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh si kupret teh. Biasa ngalamun nya. Duh, iyalah parusing. Lamun mangges ngomong pasti we kita neangan awewe. Awewe deui, awewe deui. Naon sih Lud? Naon sih men? Ngalamun wae. Masalah ngomongkeun ke aing. Masalah keluarga, Bos. Dong aing ngeburu-buru wae. Ngaburu-buru naon, Lud? Ngaburu-buru cita neangan tigawe lain. Kan sia geus tigawe mah jeung aing jadi ajudan aing. Lain, Bos. Diburu-buru cita neangan pipa majikaneun. Emang teh jangan gitu kana sirah. Kan teh kurang duit aing mah.
amun kurang duit mah seetik lobana aing bisa nulungan. Ari masalah soal neangan pemajikan mah apa sorangan sih ya. Aing nengok keneh tapi ka aing kecan buka kabogoh pan. Nya bos kecan payu keneh wae. Lain tepai goblok can aya awewena ge. Can aya awewe nu daekeun sarua pas saya. Nya benernya. Aduh. Kumaha atuh hirup tilut lah. Si Saroh daekeun mah ka aing nya bos. Ajar rek moal ngadeukeutan adik aing mah. Biasa wae atuh bos. Eureui urang mah. Barena ge da mah daekeun si kana teh ka urang. Geus dot keun bae lah. Gampang, awewe mah loba. Keun bae meureun ini mah jaga sia mah. Embu atuh bos. Aduh. Di mana berarti Raden? Tadi dia cocok ayo. Di mana budak Raden? Nah, engke tuh udah gua nu lah, biasanya mah lewat jalan dieu da. Nya ari nungguan lama kudu baru nyambil tuh Den. Udah punya enen kadaran da ka warung. Den. Harus liwat tadi. Enggak saya tuh kayaknya orang cau. Urang Cimata, urang neangan herang. Ayo bos. Tah bawa motor aing. Ya jangan can ya motor aing. Iya nu bener mah motor nu kieu. Pak. Daekeun awewe make motor kieu. Oh, nya ulah gitu Lur. Dugan we urang mah neangan awewe nu pecak matana sabeula. Rasana ku zaman ayeuna mah daekeun bos. Ngomongin parawan ini mah daekeun mah. Kasih ogi aing daripada sepeda sih anu kamari. Ana urang mah. Tuh itu tuh, Bro. Burung siap-siap pakai terus na yuk. Oh, nya aing kenalan heula suganan we tahu. Nya ulah tuh ke kabongkan meureunnan penyamaran urang teh. Murah, geus siap-siap. Kumaha Den? Teh di dieu wae. Skenario na poho, saya kudu bulu aing, kan kudu eleh. Alah. Hop, turun Neng. Serahkeun barang berharga Neng. Naon Mang, abdi mah teu gaduh naon-naon. Sok serahkeun mun hayang salamet. Mantep euy si Obroy. Aktingna. HP doang Mang, cari naon deui. Eta barang berharga mah saja moal dibereskeun. Alim ah, Ayo, alim ah, ayo. alim. Hei, jawabannya anan ngajati dia. Lawan aing ya. Saya pahlawan, rasakeun ya. Aduh, si manyanan geninganan, Bro. Kalepasan. Sana mau mulai dia. Ampun, ampun. Asa ka ditu? Amun teu mangkat beak we aing coba. Mandi kenapa nak? Ya, ampun dah. Coba ke dia. Kurang naon teh? Ya apa nak? Teu a, untung aya aman teh, namun teu aya aa, teu nyaho teuing kumaha nasib Saroh. Bari ka mana sih nyalira wae? Ka mana Amar? Terang atuh a, Amar mah di teleponan wae ge tara aktif wae HP-na. Oh, da kamari mah ningali teh mau awewe deui da. Tuh nya bener cek mama ge, Amar mah paling ge boga kabogoh deui. Teuing da ka abdi mah tara sharing bising kanyawan belang na meureun. Ah, teu sibuk. Antar Saroh atuh. Bari ka mana roh? Aya Priyogi ka Bumi Narerencangan, paur aya nu nyegat deui di jalan. Kumanya? Karena mah agak Priyogi. Tapi nya, ayolah. Kumaha a, tulungan atuh nya. Ayo tuh. Ayo Neng naik. Nuhun nya a. Nya